الشيطان الرجيم. Ya ge Imam Abu Bakar Shibli Baghdad gane anu waktu ziarah ke Baghdad kaki Abu Bakar Shibli berantakan kuburan sekelilingnya tapi eta mah utuh. Begitu naik ke kuburan berantakan porak-poranda dikawal dijajab ku juru kunci buka asup ka jero masya Allah tiis eta kuburan sakit tuge turun ke handap luhurna taneuh tapi tiis pohara kula nanya aya tiis di mana cek kula ngan make bahasa Arab emang bisa ke ulah sok ngomong satu masalah sewa kaing tuh percaya baheran aku boleh tanya tiis ieu di mana cek jana boro-boro ente nu kakara ka dieu kami anu geus hirup di dieu sababaraha tahu memeh kabeh ge bila mana asup ka dieu tiis hese nyaritakeun eueuh nu nyahoeun ieu tiis di mana tiis mah kos aya asa masya Allah sebab naon tanu mantak tiis teh di jero hatena eueuh dunyaan di jero hatena bersih dunyaan sabakatul hiber-hiber aja dunia urang lamun ziarah tawa silaturahmi ka hiji jelema anu pinuh ku dunya hatena mending pinuh ku dunya bari aya jelema hatena pinuh ku dunya bari boga deres aya jelema pinuh ku dunya teu boga ieu mah pan bahaya. Neule motor aya di hate, neule mobil aya di hate, neule truk aya di hate, segala rupa aya di hate bari teu gableng. Tah, eta hiji jeung nu kos kitu panas. Ngarendeng jeung panas. Panas. Eta naon eta istri ka akhirat, geus muntab di dunia kene. Ya Allah, ya Rabb. Abu Bakar Shibli eueuh dunyaan nya nama kebenaran aya khawaz ngaran khawaz ziarah tadi begitu ziarah tadinya cek Imam Abu Bakar Shibli ngendong bae ulah balik mencek bahasa urang tapi kula isuk boga kepentingan cek aya kegiatan ngaji di satu ai kitu onam sebodo keluar teh bada isya keluar lewat sungai Tigris Baghdad tah barang manehna ka dinya geus rada jauh ti imah Abu Bakar Shibli teh sekitar bangsa sakilo aya mau ya Allah ya Rabbi cek jana inget tadi cek Ki Abu Bakar ulah balik koreng mau lompat jana balik ya dedek balik deui ka Ki Abu Bakar ditu kan geus anu calana teh mau dek lompat ka mana ya ai dek lompat ka mana ya ai ieu langsung bae nya ngagerokeun ya Abu Bakar Shibli tulung abdi ku karomah kewalian Tuhan anjeun abdi geus teu daya teu upaya jol teu datang kakarak ge diomong doang haju datang mah plek haju datang mah sakilo padahal naik naon teu kudu ditanyakeun kaburu digegel maung siapa naik naon mama naik naon ka dia langsung dicekel ceulina maung ku Abu Bakar Shibli sia pan aing geus ngomong di mana-mana aya tamu aing ulah sok diganggu. Sia sok macem-macem bae sia. Ieu tamu aing ieu. Nu titah ngendong ge nya embung isukan neuk ngaji cek dina boga kegiatan dicekel maung dikitu-kitu bangun kieu ampun ini sia. Nu saurang deui dicekel deui celina sia deui ilueuneun. Hah? Kunaon sia ilueuneun? Ampun da urang ini sia ini. Eta Ki Khawaz langsung kieu bae nyekelan leungeun Ki Abu Bakar.
kulit teu kaharti eta mau bisa tawadu di hareupeun mama. Bisa taluk di hareupeun mama emang kunaon? Eueuh deui cek Abu Bakar. Ya rahasiana di jero hate ulah aya duniaan. Wabeh makhluk bakal sujud ka jelema. Namun selama di hatena aya duniaan sarua jeung mau. Sia resep dunia mau ge resep dunia. Sia resep dahar mau makomo. Lamun geus resep dunia, resep dahar, resep minum, cak mau wah ieu lain hakanan aing cak cenah. Toh. Lamun neul Haji Pendi, ieu mah ngaleuwihan ti aing cak cenah. Ieu mah bajingan ieu mah. Tuh. Ya Allah ya Rabb. Bakat cek Abu Bakar Syibli teh jelema teh dipangkat jadi wali teh diukur ku karesepna kana dunia. Lamun masih kena resep kana dunia moal diangkat jadi wali, ketika geus resep kana dunia karak diangkat jadi wali. Ukuran diangkat jadi wali jeung lain diangkat jadi wali na ukuran resep jeung teresepna kana dunia. Selamanya na resep kana dunia Allah bendu. Lamun nyana geus resep kana dunia Allah cinta, ngagantungkeun cinta Allah ka hambana digantungkeun kana resep jeung teresepna terhadap dunia. Allah resepkeun jasa ka hambana ketika hambana bendu kana dunia. Allah bendu ka hambana selama manehanana resep kana dunia. Tak urang dek miceunan resep kana dunia teh mah hese jasa. Hayang ulah resep kana dunia teh hese jasa, hayang ulah resep. Aya salah sahijina jelema guguru ka Ki Abu Bakar Syibli, alhamdulillah kuari geus tersepen kana dunianya. Neuleuh daon da geus tersep. Jelema-jelema kumanana geus eueuh nu dianggap hiji bae Allah. Nafsu jeung setan geus diperangan. Mulai lazat ibadah aya. Allahu Akbar. Ngeunaheun ibadah. Beja kaki Abu Bakar Syibli. Kakarak datang doang geus kanyahoan. Sia geus ngeunaheun ibadah kan. Ngan encan aya diangkat jadi wali geus ya. Karak diberet titik-titik mengarah kana wali. Ku siap perangan deui. Ku nyada di perangan, urusan dunia geus teu hayang, makhluk kitu keneh geus eueuh. Di jero hate makhluk teh hiji be Allah. Setan geus taluk kunyana. Ngan hiji doang nafsu birahi. Jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae. Resep bae tah. Jam sabaraha bae jana neuleuh tas subuh ceklak. Neuleuh pamajikan zuhur ceklak. Masyaallah leuleuh asar ceklak. Pamajikan asaruana deui beureun nya. Atuh geus. Eta doang aja cek nyana. Ja anu sejen mah henteu. Bahkan lamun deuleuh awewe sejen, ieu birahi ieu. Balik cenah ka iman nurutan Sayyidina Ali. Jasar wa ieu jero nama eta-eta keneh. Itu lo kalayanan nu di luar, lamun deuleuh nu di luar resep, balik ka imah. Pamajikan ge geus surti nyahoeun tas deuleuh nu sejen pas ieu. Ya, geus nya pago. Jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ieu cek cenah. Oh, masalah. Ja ieu doang ieu. Apakah ieu cek cenah jadi gangguan ieu? Akhirna manehanana langsung mau belati. Belati diasah heula. Wah, hebat. Asup nyana bada subuh ka tempat cai. Dicekelan barang. Potong sia kuai. Sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh. Aturan baca Quran, haju ngagelang-gelang pamajikan. Ieu gara-gara nama ieu. Potong sia ku aing. Nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakurnya na. Nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep. Ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun ja eueuh hiji bae Allah. Hanya guru-guru sampai Kangjeng Nabi eta mah wasilah. Hiji bae Allah. Ja aing can diangkat jadi wali. Ngeunah mah geus ibadah teh tinggal ieu doang meureun gangguanana aing. Hah sia ku aing. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mencit kotoknya na mencit bobogan. Pencit sia ku aing. Ieu nu ngaganggu ka aing. Begitu kumanehanana dilaksanakeun
langsung Allah mere ilham ka qalbuna tek maneh teh ciptaan aing dibere mata ceuli aing kudu ditusuk mah ceuli kudu sempringkeun bobogaan kudu sempring atuh salah sebab tak manu aing mata nu aing lain nu sia ceuli nu aing lain nu sia irung nu aing lain sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat eta manu aing lamun ku sia datang ka dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina solihin ge langsung dikikeun di besok aing salah meureun ye apa maning nambah kawin nah sok aja macam-macam henteu tah leuwihna ti aing tah mah ke bisa carekan aing dongeng eta eueuh ti dituan mah eueuh kok itu variasi dong ya Allah pan aing sieun wali mapannya ngadengekeun pan cenah ditambahan sia kieu aing sieun bebeja nu mantak nya ngadengekeun bae aing cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing anu ngangkat kawalian nurunkeun kawalian teh aing haju sia dek rusak diri sia atuh salah eta teman aing lepaskeun teh besok lepaskeun lu nya jadi di jero WC di jero cai nya tapakur atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah eueuh deui jasana salian ti ieu mah eueuh iwal ti ieu bae kula ieu kukula dirasakeun eueuh sia kunaon teu muntayangkan nu bogana puntayangan nu bogana eta zakar sia teh nu aing bebeja tu ka aing heuh Gusti bebeja ka aing puntayangan poho tu aya nu poho kakarak di jero cai teh nya ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ge horeng nu Gusti abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ge nu Gusti anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti ieu mah janu Gusti tatadina mah ku abdi deuk dipotong tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyanggakeun sadaya-daya mangga ieu mah janu Gusti ieu abdi hayang lazat ibadah wa qurratu aini fi salat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu hayang nikmat salat hayang ngeunaheun salat teh langsung nyana mandi set bentuk wudu salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang nah kabelah dieuna turun ta syahwat pamajikanna negor kako beda biasana lain kitu kakak sok ngomong tuh nah ieu hasil tadarruk ka Gusti Allah hasil muntayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang ieu bakal jadi siksa urang dagang rugi asa urang salah ieu nu bakal jadi siksa urang teh digawe urang aya kasalahan asa nang urang ieu nu bakal jadi siksa kabeh dipusatkeun ka diri urang poho ka nu bogana urang salat asa nu urang boga ilmu asa nu urang ieu nu mantap kiai loba jasa nu bisa ngaji tetapi manehanana kuari kesalahan-kesalahanana asa bisa ngaji ieu nu salahna jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti abdina ge nu Gusti sadaya-daya nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya minta petunjuk ti Gusti Allah nol jadi aku ukhruj anil ilmi kaluar maneh tina ilmu ukhruj an nafsika kaluar maneh ti awak maneh ukhruj anil akli kaluar maneh ti akal maneh lantaran cak Gusti Allah ilmu lain sia nu aing akal lain sia nu aing awak lain sia nu aing keluar sia tidinya karak menghadap ke aing mawa roh anu tatadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi roh nagenu aing sanggakeun geura ka aing lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu karak Allahu akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae ulah aya motor di dieu di jero hatena beuh ieu mah pan aya poswan
aya beat ya Allah kuari mah aya karimun ya Allah ya Rabbi hayang ganti kana Innova hese hayang Fortuner budak aduh budak asa paeh dina hayang mah budak asa tah eta hayang ngaderet dina kolbu ngahalangan kana lazatna ibadah ya Allah ya Rabbi tah Imam Abu Bakar Syibli diangkat jadi kutubul aulia nanaonan ulah aya dina kolbu ulah aya duniaan gerage engke ge bakal narurut boro-boro binatang nu leutik kaya ning orai buaya mau raja hewan aluk lamun Syekh Mansuruddin mau dijadikan kendaraan ku anjeunna talu ku para aulia jadi kendaraan Syekh Mansur masa geus tangga beat maung teh di Lampung jadi kendaraan keur teu kituna ge atuh teu butuh ieu ngan atuh mau ngahayang jadi kendaraan deh kumaha teh inget bae dongeng abah tapi eta mah dongeng abah eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab hayang nyaho Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh seungit ka Arab-Arab di Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apal kiai teh urang Arab teh barang datang ka dinya terus silaturahmi salat maghrib ya Allah urang Jawa atuh jadi kurang pase maca Quran waladhdallin urang Arab kaget kiamat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin wah teu ngamakmum teh urang Arab mah keun kiai urang Arab paseh Allah beres pamit jana geus ngobrol dan lain sebagainya nyaritakeun ilmu hebat orenganan kan nyana ngadenge babacaanana teu paseh lah teu kiai aya keneh kelemahanana sakitu pamit jana ba'da magrib begitu pamit leumpang tah pan baheula mah ruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 8182 masih ruyuk keneh musholana teh masih keneh aya kulah nu dihareup geus berangkat ya sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau wah kaget jana kaget gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil Mama Khalil Ki Khalil tolong mun carak urang mah datang ka dinya aya ada apa ini mau hai maung dengekeun ieu nya awas ya mun teu indit ghairil maghdubi alaihim waladhdallin indit sia indit orang Arab isinin orang Arab isampura cara eta kanyahoan kanyahoan berarti waladhdallin da salah berarti kan aya di hatena katara ta ku walima naon nu aya di jero hate teh kadeui cekas aduh hebat tah waladhdallin kula jeung waladhdallin ente beda cek Ki Khalil kula mah waladhdallin ikhlas lillahi taala ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat jadi hijab ka Gusti Allah urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab ilmu bae jadi hijab asa aing pang pikihna pang fuqahana asa aing pan nahwina asa aing pang bulagona asa aing dan asa aing kakarak mawa waladhdallin paseh bege ye aing sarajeng kitu kan waladhdallin wah eleh kabeh ku aing jauh jeung Gusti Allah eleh jeung waladhdallin ye ikhlas guys isuk mah ganti waladhdallin kabeh atuh lain kitu tingkat keikhlasanana ulah dibawa waktu salat bae keur waktu salat mah ulah diwawa ka kiaian lamun urang mawa ka kiaian keur salat kiai jadi hijab abuyana ulah dibawa keur salat batu jadi hijab urang mamawa hamba sakumaha kangjeng menghadap ka Gusti geus dijelaskeun subhanalladzi asra bi 'abdihi abdi henteu bi Muhammadin henteu bi nabi henteu bi rasulih abdi
Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Abdi